yang bukan duit. Ih, ya bere menang di mana iya? Tehnya memang di mana ke? Nu penting mah dapur ngebul. Lain menang maling kan? Mati gue deh yang amaling. Eta ku biasa nama mere duit hauk teh 2 ribuan. Menang nih mau dipang biasa mitoha eta. Nanja boloon. Coba lah diuk di lawang, Kunanya yang cekolot ge pamali mantak burung baka. tibang gak amang sekawin iyo. Ainek ngelewat naik garati ya. Lain gerak ingkang ka ditu. Pagawan ngajedog be bari diuk di lawang. Lain kadikan diuk di lawang ge. Aing geus ngising can. Ih, nanya ngising gitu bae. Terus nanya-nanya borong. Atuh nanya geus emam apa encan gitu. Ya pertanyaan umum tama. Ayo lapor penting temam sorangan. Terus mun aing geus ngising kunaon gitu. Aing geus ombe. Atuh enggeus. Beunya pemajikan idaman oge. Terus ngising meng diombehan. Atuh sasar ge mun geus ngising ombeh Aya nu teu ombe. Saha? Bebek kucing asal celet bala mun ngising ombeh mah telok. Oh, hanya. Tuh. Nah dia mah teu barosan neng, Bosen kunaon, Mak? hirup balangsak bae. Lain ku teu bosen, Mak. Tah bae nek dikumahkeun deui. Ulah ngomong kitu. Kumaha burung, Mak? Atuh hirup mah kudu bisa ngarubah keadaan. Kumaha ngarubahna, Mak? Salaki dia jadikeun wadah tuh. Nah dia mah teu panas neng, Panas kunaon, Mak? Jat teka panasan tenahan. panas hate neuleuh tatangga ka beuli ember. Ih, Mak, tibang ge ember doang ieu. Batur mamun aya tukang parabotan mareli ember lah. Atuh jortein, Mak, ja duitna ieu. Terus dia mah teu panas neuleuhna. Tiis-tiis bae, Mak. Jama mah meni panas ka bool-bool. Ih, emak. Hirup mama jangan yang disyukuri bae. Nan emang geus nginum obat heueuh. Nan urusan aja nginum obat. Eta ngomongna doang nu cager ku ari mah. Tibareta ge cager ieu neng. Ngan hatena bae nu teu cager. Terus ku ari mah emas sadarnya. Kuari mah sadar mah ge. Syukur bae hari geus sadar mah. Dia ge geura sadar tah. Boga salaki doang kitu di arah bae. Kolot kapoe alakeun kalapalas di pipir. Jeung nanti kalapa mah Jangan bobotok kurang. digoreng bae mah pelem karipu-ripu kudu dibobotok sagala. Ari geus budak kuari teu nyaho kadahareun anu sehat. Sagala nanaan hang gogorengan bae gu jadi lemak kabeh. Ho doang awak mata pinu kelemak kabeh. Ari dia mah jeung geura taekan ka ditu kalapana. Teu bisa naik abi mama. Dan ya naik bae teu bisa. Ngan bisa naikkan pamajikan doang tadi ya. Ay, kapan ini tuh tadi keluar bae? Nan eta nu balala dagnya. Ari dia nanaanan haliwa amat kolot kapoe. Abi teu ngalah suluh mak, yo daikannya. Oh dia ngagubrak-gubrakeun sulu ku hang kalem ku mitoha. Lain kitu mak, ieu suluh jeung emak ye. Moal mah gini salam jagat raya dunia ge minantu ngalakeun suluh jeung mitoha. Nyata mah doang suluh aing nu di pipir. Nah ngapa bodoh mitoha tadiannya. Henteu mantu. Kerebel ayah yang misah ti kolot. Kuaring semisahnya meot keneh bae. Atuh misah ge tekanan percuma. Nama sagananan kudu tikolot keneh bae. Atuh ngeunahan bae semisah mah yang. Lek aeohna babalungan moal kadang ku mitoha. Denge lah, kadinya bae pamikiranna. Parukna mah tah hirup ngan kikituan bae. Naik kumaha deui jae tan nyen harmonis rumah tangga ge. Atuh sungut ge kudu barang hakan, Cocokan make kararas bae gunan yang. Urang masa kieu mah endah ya rumah tangga yang. Endah ti mana teh ya? Atuh endah rumah tangga harmonis bae urang mah. Gandeng harmonis tai mejur meureun. Sakitu unggal pepesa bae ku gara-gara hirup susah. Atuh nu ngaranna pasya mah teu saha-saha yang eta mah bumbuna rumah tangga ieu. Majah mana duit ya? Jatuh boga bumbu-bumbu acan di dapur. Haruh. Kapal minta duit. Tapi mun dilelekan lain geulis Komo mun di modalan mah. Haruh, urang di bae. Pemajikan batur mah skincare-na ge teu cukup 100-200. Make bedakna ge kandel batur mah. Yang jeung nanti dicium deui ngebul tah mana rempel kana bibir. Kitu ge ongkoh kadeuna herang batur mah. Jortoin yang senatural mungkin aku lebih suka. Gandeng ya ngomong bae teu boga duit kitu. Ya, kurang lebih tepatnya seperti itu. Nyeneng beas bisi dia teh ngejo. Ulah repot-repot mah sakalian jeung laukna. Ih dia dibere beas ge syukur ku aing. Ngalaga ai mama, tapi ari ndek mere mah gera bae. Eueuh mah ge mamna ngeunceung ping-ping kotok doang. Atuh eta mah ngeunah mak lain anturan ka dieu. Ulah ngadahar dia mah bisi kanceuh. Biasana ge ngadahar bebek deundang deur. Tain mah nu penting mah jadi tai. Taina ge hejo eta mah neng. Batur keremang kalau ngomongkeun tai deui. Gerak kok
Mau apa kolot kapoe? Weh, emak bager amat, nan geus nambraknya ke jona. Saat anu naik nitah emam. Eta manita ku kobok naik naon? Panggarokeun tomang aing teu ka tepi ya ku aing. Heh, tingtok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kapan bakal jual tiburian? Jauh ti mana burung? Di liang irung dia. Dahlah diharupan mitoha kalah nyabutan bulu irung deui. Terus kudu kumaha burung mak? Batur dia nyabut-nyabut kantong bere duit ongkoh ya mitoha. Tah gitulah karak eta minantu idaman. Ayo ngalem kudu bari jeung duit. Ngomong nan dia. Tuh ngomong nanaon mah. Hayo dia neulanan. Nanaon mah jeung nanaon? Ulah sok bohong eta, bisi dicolok wae ta mata dia. Atulah mak jampe cake mata abi. Ostein, jaboga mata ge ngan pake neuleun pikang bae. Mau lagi becak anak emaknya. Wani pira? Ting torek, sungut aing disodok ku duit 5.000. Anu sabaraha kitu mak? Minimal 2 juta karak repeh. Mending paehan be abi mak. Ya cai inum. Coba bos, kita nginum cai gitu be, nginum ge henteu batur. Gara bae inum, ostein saeutik ge. Asal anu asup ka ti kora bae. Ngan cai nanya ieu. Curiga abi mah. Mun geus diinum nyawa-nyawa budak bae ke sungut abi. Cai ubar eta mah mentakeun emak. Abi teh gering tinan dipentakeun ubar kitu bae. Mejaga inum eta rewel amat. Coba ya malah nu nginum buktikan lamun ieu teu weureu. Tuan. Ngeler. Jah dia geus hudang kolot kapoe, nih ka mananya dia? Mau ka mana mah? Ka hudangkeun ku hayang ngopi bae. Ih, ting torek sugan aman nek gawe nyiar duit. Tama hudang ge teu gawe nanaan mending molor di ka ditu. Sakalian ulah hudang deui. Atuh abi koi tah mah.